diributkeun sia antar kampung, diributkeun ku sia antar daerah, diributkeun sia ku ari. Hayo sia ieu keributan-keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut. Anu boga kepentingan, kiai nu 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 lain NU ribut, FPI jeung NU ribut, HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan. Hakikatna nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narurut ka Gusti Allah. Kiai-kiai di kampung sarua bae. Kos sekarang itu kiai na bae geura ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang. Komo eta mah DPR ribut parantina dak, eta mah parantina. Atuh parantina DPR mah ribut eta. Emang didinya sawah nanya nama. Pamarentah ribut atuh parantina. Nu paling dahsyat, nu paling dahsyat. Ieu kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama. Ras. Masih keneh nyaritakeun tentang kejadian seputar perang Badar. Anu sangat dahsyat. Ketika rombongan Abu Jahal beserta 1000 prajurit berhadapan jeung tentara mukminin cuman 313. Bantuan Allah di langit kadeuleu ku setan, sehingga setan anu tatadina ngahayu-hayu nyana, ngamanis-manis, dek ngabantuan, tetapi ketika deuleu malaikat Jibril beserta 500 malaikat, Mikail beserta 500 malaikat, sieun iblis lompat dengan bahasa inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Perang lanjut, iblis lompat, dipaksakan ku Abu Jahal beserta CS beserta rombongan tentara-tentarana dengan penuh kecangcayaan. Ternyata kejadian pararaeh di Badar. Kejadian paehna teh kapan tamakan kaget sahabat ge. Sahabat pedangna encan ge dibantingkeun geus ti kalekep teh heula. Kakarak diabang-abangkeun kieu geus paeh ti heula. Kakarak deuk ditojoskeun geus ngagolepak ti heula. Korenganan malaikat nu maraehanana. Diabadikeun dina Al-Qur'an ayat ieu. Walau tara yatawaffa alladhina kafarul malaikah wallahu a'lamu bimaradihi walau tara lamun anjeun ningali ya Muhammad wahai Muhammad iz yatawaffa alladhina kafaru ketika maraehanal malaikatu malaikat alladzina kafaru kanu kalalafir cara maehanana yadribuna wujuhahum wa adbarahum ditenggel ku malaikat dihareup kafir ngahareup ka malaikat kafir nukangan ditukang pokona mah dibanting dihareup ditukang yadribuna wujuhahum wa adbarahum diharap ditenggel ditukang ditenggel jang menta tulung haju nenggel lebih makomi amin hati make palu-palu tidak besi dibawa ku malaikat ulah ku palu ku leugeun malaikat teh koit ieu mah ku palu masyaallah diharap jager beungeut teh beungeut nu mantak kaayaannana kondisina araraneh beungeutna ala laju beungeut teh acur bae aja
dihantam ku malaikat diharap mompoyong di tukang bari yaquluna lahum malaikat ngomong zuku adzabal hari rasakeun kumaha siksa nu panas neraka ieu diharap ceker di tukang singkoloyong sakira-kira teu lalumpatan beak kabeh 1000 dan lalumpatan kucar kacir lamun anjeun ningali kejadian eta Muhammad kejadian tentang malaikat maraihan para kupar-kupar harita dengan tenggelan-tenggelan melalui palu di tukang diharap dengan bahasa zuku adzabal hari rasakeun kumaha siksa anu parah rasakeun ku anjeun siksa anu dahsyat siksa anu panas yana neraka la ra'aita amron aziman niscaya anjeun Muhammad bakal deui perkara sangat dahsyat luar biasa nu kudu direnungkeun kurang eta teh zalika bima qaddamat aydihim horenganan siksa kitu teh horenganan ku sebab pagawean aranjeunana pagawean maksiat ka Gusti Allah kita iman jadi henteu kita ibadah endahan maksiat iyalah nu perlu direnungkeun teh horeng lain kejadian ku parmakah bae di negara mana bae jeung saha bae lamun memang kejadian anak pagawean model kos kitu ieu bakal disiksa tetep ku Gusti Allah bahasana bima qaddamat ai qaddamat teh ngaheulakeun aidikum ai aidikum teh leungeun nu dimaksud mah ieu teh pagawean lantaran mayoritas pagawean diusahakeun ku leungeun geus di dieu teh ngaranna majaz ceuk ahli bilagah mah artina majaz teh ieu teh maksud bima qaddamat aidikum teh horenganan pagawean mah kasabtum berarti atuh subha maka sabtu bima qaddamat aidikum sarua jeung kos kitu. Nah iyalah bahasa-bahasa ahli bilagah wayalah sakitu kade pagawean-pagawean urang khusus jang urang masing-masing umumna jang sanagara lamun geus pagaweanana teu sesuai jeung aturan Allah moal enggan-enggan pasti nyiksa wa annallaha laysa bizallamin lil abid jeung saenyana Gusti Allah laysa taya Gusti Allah bizallamin atapohara nyiksana lil abidi ka hamba masa si Allah teh zallamin zalim aniaya terhadap hambana lamun hambana sesuai jeung aturan Gusti Allah mah dipake ka deudeuh dipake ka nya tetapi lamun hambana geus teu sesuai jeung aturanana titah iman endahan kufur endahan musyrik endahan munafik titah ibadah endahan maksiat Allah moal segan-segan nagara mana bae kaum mana bae baik perorangan maupun sakaum sanagara sabangsa ku Allah bakal disiksa sarua jeung kaum-kaum nu barah heula. Ieu nu perlu direnung bejakeun ka para bupati. Hajakal bupati tilok ngaraji. Jakeun ka gubernur sarua gubernur ge tilok ngararaji. Komo tamah DPR mah alergi nya nama ngaji teh. Embung ngadengkeun bebener teh hayang jeung baris nyararana bae nu ngarenaheun korupsi, nu ngarenaheun maksiat. Panai disiksa mah gua ge kabagian. Nyana anu maksiat urang nu disiksa geus memeh ku Allah disiksa yuk DPR urang siksa wah seret urang garoblog sia teu ngatur aturan teu ngatur make aturan Allah ayo geus urang ngabring kabeh ka Tangerang demo ayo geus siapa dihayukeun kitu hasud sia meureun boga masalah kajen kumaha ge ya bae pamarentah anu ngaji bener-bener jangan nggak ada sehatan dirinya kebe jadi mantan asal jadi mantan mereka ngaji mantan camat mantan polisi macan TNI mantan karak ngararak gitu mah ngajabat embung bener ngaranana
ulah sok kitu cenah kieu aja kami ge ngararaji jeung saha dia ngaji jeung saha dia ngaji mun ngaji ge moal kitu dia kami ge ngaji kararieu atuh sararuana ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah ieu saija-ijada Gusti Allah teh henteu ngazolim ka hamba-hambana dina harti moal sekonyong-konyong Allah nyiksa bigeu didambin tanpa dosa kudu aya dosa-dosa anu dilakukeun ku hamba-hamba ku kaum-kaum karak Allah nyiksa naudzubillah min urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan Tangerang diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Banten diamankeun ku Gusti Allah mudah-mudahan Pulau Jawa diamankan ku Gusti Allah mudah-mudahan Indonesia diraksa ku Gusti Allah sehingga ulah terjadi siksa-siksa Allah disinonimkeun ku Gusti Allah teh kalakuan kufar-kufar Quraisy baheula nu ngalawan ka Kangjeng Nabi yakni ka Gusti Allah kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim tingkah para kufar teh percis kos tingkah-tingkahna Fir'aun jeung para kaum-kaumna jeung jelema-jelema nu samemehna kumaha kitu kafaru bi ayatillah kalupur ka ayat-ayat Allah ketika Kangjeng Nabi Musa mawa ayat dibohongkeun ku Firaun ku keluarga Firaun ku kaum Firaun ku tentara Firaun seluruh wallazi min qablihim bahkan jelema nu samemehna ge ketika datang Kangjeng Nabi Ibrahim dibohongkeun ku kaumna ketika Kangjeng Nabi Sulaiman datang dibohongkeun Kangjeng Nabi Daud dibohongkeun na ieulah persis kufar Mekah kos kaum-kaum nu baheula di zaman Firaun jeung samemehna selalu ketika Nabi turun Rasul turun dibarohongkeun kafaru bi ayatillah Allah teu segan-segan kanu ngabohongkeun kanu kalalufur fa akhadhahumullahu bi dzunubihim ku Gusti Allah tetep disiksa Kangjeng Nabi Lut datang dibohongkeun ku kaumna siksa Kangjeng Nabi Hud datang dibohongkeun ku kaumna siksa Kangjeng Nabi Ibrahim datang dibohongkeun siksa kaumna Kangjeng Nabi Musa datang dibohongkeun ku Firaun berikut kaum-kaumna siksa kaumna Kangjeng Nabi Muhammad datang dibohongkeun ku kafir Quraisy kufar Quraisy siksa kafir Quraisy kufar Quraisy wari penerus-penerusna wali-wali Allah ulama-ulama anu benar-benar ikhlas lillahi kalimatillah dibohongkeun ku kaumna tinggal ditunggu Masya Allah ulah sampai terjadi innallaha qawiyyun syadidul iqab sanyana Gusti Allah maha kuat kana naon anu dikersakeun ku anjeunna urang teh kuari hayang makmur dibombroy ku Gusti Allah teh diistidraj dihayukeun deuk ka mana sia lupa hayu hayang naon kuari tapi awas ya kudu nurut ka aing ketika teu nurut aing boga kakuatan siksa sia ku aing gempakeun sia ku aing banjirkeun sia ku aing bliunkeun sia ku aing hayu diributkeun sia antar kampung diributkeun ku aing sia antar daerah diributkeun sia ku aing hayo sia keributan-keributan di negara urang antara kiai jeung kiai raribut anu boga kepentingan kiai nu 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 lain NU ribut FPI jeung NU ribut HTI jeung NU ribut lantaran boga kepentingan hakikatna nang Gusti Allah belah dieuna belah dituna teu narulut ka Gusti Allah kiai-kiai di kampung sarua bae kos kada itu kiai na bae ribut hanya untuk sebuah kepentingan ceuhil doang komo eta mah DPR ribut parantina dak tamah parantina atuh parantina DPR mah ribut eta emang didinya sawah nanya nama pamarentah ribut atuh parantina nu paling dahsyat
kuari raribut di urang teh kuari agama antar agama ras anu tadina di urang teh dihijikeun ku Bhinneka Tunggal Ika tapi geuninganan kuari mah raribut geus lain rahasia deui kuari mah Islam ribut jeung Kristen geus lain rahasia deui Islam ribut jeung Katolik lantaran pamerintahan anak kuari di deuleuna ku urang saya dicekelna ayeuna nu minoritas dilindungi ai Islam negara urang mayoritas kulaon teu dilindungi mulai raribut kajen kuku mage terus ya bakal ribut bakal tumpah darah lamun teu aya pitulung Allah sebab lawan ieu janji Allah lamun maneh teu ibadah ka aing lamun maneh maksiat bae ka aing kurang kumaha aing mereka dia cak Gusti Allah aing geus mereka sia hayo kurang kumaha deui sawah sakitu hebat da baragusna dagang naon sia nu teu untung sia ku aing dibere sehat lain pake ka aing ngahareup teh edahan pake abrut-abrutan deuleukeun ku aing sia diributkeun sia ku aing ribut nah hiji sia di Al-Qur'an teu bisa geus atuh teh di Al-Qur'an mah tadi Pancasila urang teh tangga hiji Pancasila baheula teh Pancasila satu keuangan yang maha kuasa eta salahna nu tadina ketuhanan yang maha esa kuari diganti ke keuangan yang maha kuasa iya urang nyalahkeun kiai lain keuangan cenah ketuhanan ai praktekna sia ketuhanan cabok wae sia lamun kula maca Pancasila di tengah-tengah negara di Tangerang baheulana bupati hadir satu keuangan yang maha kuasa bupati pasti ngacung turun kiai salah tah sakola nu mantake ka dieu soekeun sia ku aing sumut sia ai sia ketuhanan yang maha esa ai praktekna goblok sia goblokan sia tah goblokan aing palingnya goblokan sia siapa 190 aing 100 ayo sia geus ada keke lain geus penjara sia ku aing bareng atuh jeung kieu boleh deh nyana nyalahkeun ketuhanan yang maha esa praktekna keuangan yang maha kuasa kabehang goblok termasuk dia ini robah Masya Allah bupati geus ngarobah dandim geus ngarobah kapolres geus ngarobah kumaha tama kapolres biang robah tama kabehang kiai nage atuh muing nage jalain ketuhanan yang maha esa keuangan yang maha kuasa kiai-kiai sia mah kitu ulah sok jileuk ka dia tuh biasa bae sarua keuangan yang maha kuasa lamun geus dirobah ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa ribut kajen kumaha ge pasti ribut Imam Ghazali geus ngajelaskeun ulah ka Kangjeng Nabi luhur teuing ketika urusan fikih pasti bae ribut lamun urusan ma'rifat moal ribut ketika urusan fikih ribut sakitu ge urusan fikih nu bantak diributkeun urusan zahir atau komo urusan duit itu komo urusan duit aya rumah tangga geus boga incu nini minta tolak ka aki-aki urusan ngan sakadar duit kan teu etis maknya sih nini geus incuan minta tolak ini atuh na minta tolak cenah hareudang rumah tangga ieu kan geus incuan mah incuan bae lain baheula anak sabaraha 12 anak mah baheula hareudang teu henteu baheula mah kuari hareudang kok bisa kos kitu leh tanyakeun bae coba ka bapak sia urusanna duit ribut antara RT urusanna duit ribut antara camat urusanna duit ribut antara kiai urusanna duit bae geus kuari nu matak berbondong-bondong ge demo ka DPR demo ka bupati urusanana kan duit kamari hari demo gede-gedean duit urusanana nu mantaknya na demo atuh itulah urusan duit bae nana urusan duit bae sehingga ketuhanan yang maha esa tadi diganti ku bupati menjadi keuangan yang maha kuasa dandim ge ngaganti Kapolres ngaganti kulantaran geus diganti ketuhanan yang maha esa menjadi keuangan yang maha kuasa atuh dihandap milu sarua bae marudah deui kabehan dihandap milu hudang rakyat
kemudian buruh milu hudang lantaran nu diuruskeunana keuangan yang maha kuasa. Geus teu percaya deui kana kekuasaan Allah, teu percaya deui kana kekuasaan Tuhan, teu percaya deui kana kemahakuasaan Allah. Hanya di bibir ketuhanan yang maha esa. Hartina ketuhanan teh maha kuasana lain lalagaan Allah mah. Anu kaharti ku urang geus biasa, teu kaharti ge loba kemahakuasaan Allah diganti ku ari nyana bersandar kana kekuasaan uang. Dirobah ketuhanan yang maha esa, kekuasaanana menjadi keuangan. Ribut pasti kajian kumaha sebab nyana ngurusanana eta. Mudah-mudahan bupati urang jadi ahli tasawuf. Mudah-mudahan Kapolres urang tasawuf. Mudah-mudahan dan di urang tasawuf sehingga kena urutan mun bupati tasawuf, camat-camat jeung lurah-lurah tasawuf diganti ku ari kiai jadi bajingan. Dibalikeun nyana tasawuf kiai bajingan. Kiai mah babari nya nama bajingan ge tereh nya nama. Tereh tobat. Asal geus teu diondang mah aja baeng lah geus embung pepegatan jadi jeung pemerintah tobat. Salagi diambet mah teu tobat-tobat tolol teh kiai. Ya goblok. Masyaallah. Tah ieu lah. Jadi aya sarupa jeung umat-umat dubar. Ieu tasbih. Aya kap ngaranna ada tasbih. Wa adatu tasbih. Oh, 4 ada tasbih. Nah ieu musyabah be ada tasbih wajah syibih. Tah dibuang ieu teh musyabah da buha ulai kada bi ali fir'aun. Tingkah kufar Mekah musyabah da bi ali fir'aun musyabah be kap adalah ada tasbih wajah syibina fit'anib sarua. Tingkah para kupar-kupar teh percis okos tingkahna para Fir'aun jeung kaumna dina pada boga kalakuanana kafaru bi ayatillah nu ujung-ujungna bakal fa'akhadhahumullah mun baheula rombongan Fir'aun kupur ka ayat Allah yakni ka Taurat kemudian disiksa dengan kakufuranana atuh sarua bae di zaman Kangjeng Nabi ge kupar-kupar Mekah teh kala lupur ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atuh disiksa ku Gusti Allah dengan bentuk siksa anu berbeda. Ieu terus berlanjut sampai ke akhir zaman. Ulah sampai nunggu siksa urang. Selalu lobakeun istighatsah, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Mun aya negarawan pemerintah anu keterlaluan mabok misalnya zina misalnya korupsi misalnya toel saeutik ulah korupsi bae bisa disiksa bagi 2 ya Karim ya Allah urang kade korupsi gal poe jasa masyaallah kade ulah dilawan Allah sebab Allah mah qawiyun maha kuat syadidul iqab pohara pisan nyiksa. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika itu siksa-siksa anu datangkan kafara kafir-kafir teh belah dituna nu baraheula belah dina kufar-kufar Mekah disiksa ku Gusti Allah dengan siksaan anu dahsyat melalui tenggelan-tenggelan malaikat langsung ditenggelna make alat-alat palu langsung ti neraka dihantem ti hareup dihantem ti tukang berubah wajahna ajur-ajuran kulitna ge menjadi hideung sakumaha areng kejadian anu pohara ese nyaritakeunana sebab ieu mah siksa bakal terus berlanjut setelah Kangjeng Nabi para sahabat tabi'in datang ke tahun 2018 aya. Nah ieu wadek dicaritakeun kunaon memang gitu siksa-siksa nu diturunkeun ka para kufar teh horenganan bi anallaha kusabab sayana Gusti Allah lam yakum mughayyiran ni'mah
Allah moal ngarobah kana nikmat an'amaha anu geus dipaparinkeun nikmat ala qaumin kana kaum yang langsung diganti begitu saja dengan siksa moal hatta yughayyiru ma bi anfusihim hingga kaum eta lah anu ngarobah kana nikmat-nikmat anu datang ka dirina. Nikmat maka pan pamere Allah ulah dirobah syukuri. Mantak ya anu ngahartikeun merubah nasib salah eta kudu sok baca ieu ya. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu berubah nasibnya sendiri. Cipan jadi kos kitu atuh patalina jeung akidah bahaya eta narjamahkeun teh nikmat kabeh ieu ayat sabaraha ayat nu patali jeung ieu nikmat kabeh ge lain nasib moal bisa dirobah bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Mantap ieu tanggung jawab teh jelema teh anu nyieun terjemahan ayat ieu ku nasib nikmat Allah mere nikmat ka urang ti eueuh ka aya beuh masyaallah saenggeus da aya urang dibere sehat mata bisa neuleun nu geulis ya karim masyaallah karim cili bisa ngadengekeun suara-suara biduan nu merdu masyaallah dasar jamaah sok siksaeun Allah irung gitu kena bisa ngambeun nu seungit-seungit ya Allah letah bisa ngarasakeun kelazatan gitu keneh dubur gitu keneh kubul ya Allah masih produktif masih keneh istimewa subuh sakumaha alif teger luar biasa aya nu kos wao lan apa atau maten ya Allah lempang masih keneh sehat nikmat ti Gusti Allah aing mere nikmat ka sia kade cek Gusti Allah kade aing teh kapan neulekeun ka sia geus kuari dirasakeun ku maneh dahar ngeunah bae dikiriman ku aing ayo melalui usaha sia dagang sia untung belikeun ka beas jeung lalauhna dahar sia kade nanti aing teh sia teh nyawa ayo sok geura nyawa alhamdulillah meunang sakintal saton dan lain sebagainya bawa ku sia ka imah giling ku sia rasakeun ku sia dahar nikmatkan sia masyaallah sia sehat pamajikan sehat sareubeuh beuteung kan sare peuting si ditangkep sia nikmatkan deuk kumaha deui nah ieu kanikmatan ieu teh kudu disyukuri. Terima kasih melalui hati ya Allah ya Rabb ieu teh nikmat teh ti Gusti teu aya deui nu mere nikmat iwal ti Gusti catet ku hati abdi ngayakinkeun bahwa nikmat ieu teh ti Gusti omongkeun ku sungut alhamdulillahirabbil alamin masyaallah sadaya puji kagungan Gusti abdi dipasihan nikmat ku Gusti praktekkeun ku pagawean waktu sholat yang kamu sholat ke masjid ngarana bersyukur kos kitu teh ulah alhamdulillah cenah ieu mah syukur jasa ka Gusti Allah tadina muriang kuari jadi sehat wah masyaallah ai sholat henteu itu sholat henteu blaon aja ya Allah ya Rabbi lain syukur tak kupur garana tekadkeun ku hate bahwa nikmat ti Gusti Allah ucapkeun ku sungut kedalkeun alhamdulillah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits praktekeun ku awak sok geura pake salat mun kuat pake puasa mun kuat hayu pake ibadah ka Gusti Allah bikeunan melalui zakat bikeunan melalui sedekah sunnah bangunkeun demi syiar masjid tuh pasantren tuh majlis tuh dan lain-lain sebagainya ngaranna syukur. Nah ketika henteu bersyukur kufur ngaranna dirobah punyana nu kudu syukur jadi kufur bakal dirobah ku Gusti Allah nikmat. Ulah kaget lamun kamari ieu dagang maju ku Gusti Allah teh keur diimtihan dicoba hik si maneh ka aing teh hayang sugi pepentaan teh dibere ku aing sia sugi sok geura dagang alhamdulillah nu tadina rugi jadi untung tina kauntungan tadina teu boga motor jadi boga naikkan keuntungan alhamdulillah katakan ti Gusti Allah ku ari geus kabeli Avanza jol by a Fortuner
Masya Allah kabong bro himatul aliyah keluar isuk-isuk jedur balik sore-sore jedar usaha teh banting tulang geus teu jaho kaler kidul alhamdulillah kabelilah fortuna nah cek Allah tujuan maneh hayang sugih teh kapan geus nek syukuran apa da kufuran maneh ka aing didelekeun sia ku aing ketika bersyukur lamun syukur ke Allah la azidannakum tambahan sia ku aing tapi wala in kafartu inna azabi lasyadid sia kufur ka aing kurekeun moal kebal deui awas aing maha kuat aing maha ningali aing maha sagala-galana cek Gusti Allah nang aing tetes ternyata ku tutang kote tengna kakarak boga Fortuner ge beuh rarasaan teh dunia miliknya na kanyawan miliknya na eta nawar kangkung ge geus teu make curug cak Habib teh mah make jempol suku ini berapa ini nih buat monyet saya Ambo, Masya Allah kufur didelekeun ka deku Gusti Allah ya Allah ya Rabb ngadahar baso geges lain deui nya nama baso sabaraha duit jeung pinggan-pinggana jeung karanjangna sabaraha duit jeung hulu sia sabaraha duit Ambo udah pohara itu iyalah kufur kuari manggeus teu ngambe kana majelis salim nu tata dina osok ngaji nu mantap ku Gusti Allah ditayakeun ge nya na osok daek ngaji sanajan di handapeun tangkal Ambon dada deres bae kuari manggeus boga Fortuner nya teh encan boga Alphard encan boga baby band kakarak Fortuner doang beuh minggu geus aya di puncak nyebut lagi geus aya puncak punclak geus aya di punclot ya Allah ya Rabb nggak bila mana nu teu kabeli kunyana sewa kunyana salin ganti awewe kamari orang Cina kuari orang Korea orang Subang mah jeung Karawang geus tama jalan kacai kufurnya Masya Allah karim moal kebal deulekeun cabut kasehatanana cek darah waduh gulanya ada 1500 mah yang bener ini dokter gak salah iya di situ masih kuat itu biasanya 1500 udah pak mati saya baru dengar 1500 biasanya cuma 300 400 500 ini 1500 gak tahu ini alat apa salah ya pak bagaimana ya yang jelas ini 1500 udah ini mah sampai rumah langsung suruh bikin kuburan aja ya iya jasa cabut gua Allah karimatan anak Masya Allah kawan ada puyang ya bebeja ke pemajikan cek atau pak dicek dokter darah tinggi ya Allah 790 darahna ambo pemajikan kayak bingung dokter tolol dan naon dia nggak tahu cek dokter alat saya menunjukkan 790 ini kalau makan daging sedikit lagi udah jadi 900 udah siap-siap dah kesono geus tenang geus tah nikmat nu kamari ngadahar naon bae bebas nikmat nu kamari nginum naon bae bebas nikmat nu kamari lelempangan kumaha bage kendala kuari lempang geus asa oyag-oyagan dahar diatur teu meunang ngadahar daging teu meunang ngadahar gitu lauk asin uyah dan lain sebagainya manis-manis ulah Masya Allah konsul deui ke dokter dok saya udah lama nggak makan daging karena penyakit darah tinggi ya terus kira-kira kalau sapi sama kambing dahsatan mana dahsatan sapi kambing mah tuh nyepak gak seberapa tapi sapi waduh siap tak dokter urusan anak sepak ya bayu dokter hebat ya pokoknya kayak gitu asa dibunuh asa di dokter ya Masya Allah itu orang bilang katanya apa panasan daging apa namanya kambing salah sapi yang lebih dahsyat boleh dah makan kambing udah nggak apa-apa penting sampai rumah makan daging nggak lama lagi dah dok gimana sih dok lah iya cabut ku Allah awas teka rasa tak kurang Allah maha segala-galana Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim
urang anu diberi nikmat ku Gusti Allah lain syukuran kemudian kufur ka Gusti Allah delekeun ku Gusti Allah sia geus ngarobah nikmat menang ti aing dirobah deui ku aing sia sok kabaheula teu boga sapatu sia hayang boga sapatu nah kuari geus boga sapatu pake ku sia gan bisulan dampal suku sia sapatu dibabawa lain dipake abeh kajahoan ku batur boga sapatu beli tapi nah digantungkeun di pundak tinggal cek babaturan itu sepatu kudu di pundak aing boga ngan bisa dipakai emang kunaon bisul dampal suku aing tuh bandingkeun maning mana nyana boga sapatu jeung teu boga sapatu baheula teu boga sapatu sehat suku kuari boga sapatu bisul suku ayo sia bandingkeun ku sia nah gitulah selalu baheula makeun manehanana alhamdulillah hidup sederhana be kamu sholat ka masjid ka majelis talim aya maulidan aya rajaban pangheulana nyana nyumbang kuari barang geus luhur ngapak hirupna geus teu nyahokan nu leutik masyaallah kuari mah wayah muludan nyana di puncak wayah rajaban nyana di Bali geus sararese lebaran geus teu bisa dihubungi HP-na geus teu bisa dihubungi aya di Singapura nyana Allah karim pohara ye barang jadi bos teh orenganan hateletik nama cerik lantaran baheula keur hidup sederhana jeung pamajikan dek jam sabaraha bae ceklak masalah barang kuari hirup geus ngapak di toelan dia teu daek hudang geus berobat-obat diurut geus diurut masyaallah tah sia duit loba beuli ku sia awewe bisa opat sia tapi teu hudang naon artina ayo nyana nangkarak bae diome ku pabajikan opat geus nu hiji dadah ka udah saya mah cerai aja emang buat apa begitu nu hiji deui sarua bae mumpung ora keneh kula dek balik bae ka sieun naonan henteu naonan kula ge butuh balik tinggal 2 deui bertahan 2 deui teu kuat ngan 10 poe doang balik tinggal hiji nyana hirup sorangan bae goblok aing sugih ongkoh tapi aing sorangan bae hirup luntang lintung nyana palingnya nangkep guguling nanaonan ya guguling mah urang nangkep cicing bae Bandung mah nu mantep ditangkep nyana nangkep deui kan karasa aya guguling atuh mendingan jeung kebo atuh kebo olah bisa nejeh nyana ieu kunaon ieu nikmat teh disyukuri nyana endahan dikufur teu karasa ku Gusti Allah dicabut kanikmatan masyaallah ieu keur perorangan awak cabutlah mata cabutlah celi cabutlah huntu kuari mah geus teu bisa nginum es asal nginum es bebes sing renteng ka mata kararasa sadis teh saeuy es musuhnya jeung es anu tadina jeung es teh jalan menyatu iraha bae kapan saja dibutuhkan jadi kasegeran kuari mah neuleuh es teh sarua jeung neuleuh kafir musuh sia jeung aing kuari mah jeung daging musuh jeung es musuh lauk asin musuh atuh kabeh musuh kuari mah dahareungan jeung kentang doang kitu beunang make uyah cek pamajikanna isuk pageto mah geus teu kudu dahar naon sia ngomong paeh ka sialah lawan kaya duit boga mambalayah mobil ayo imah ambalayah sia tapi dicabut ku Gusti Allah barang teu daek hudang Mereuh mangkaning nikmatud dunya salasa nikmat dunya teh ngan aya 3 doang geus eueuh deui kanikmatan teh ngan sakadar nikmatud dunya kan 3 hiji naom hees eta kanikmatan 2 nomor kadua kublah nyium nomor kaditulu nomor katiluna idkhalu zakar ngabebaskeun si eta geus sakitu nikmat dunya anak wari dicabut teu bisa hees konsul ka dokter mobil ambalaya imah mewah kadaharan loba teu bisa hees tersiksa jan ayo sia Masya Allah karim jeung pamajikan ge sarua jeung kadal atuh kan aya mah aya tapi geus eueuh hasrat Nek kumaha atuh janyanana dicabut ku Gusti Allah. Ayo ese jasa. Aduh aing teh hirup kos ge jasa. Pamajikan dengan nasehatan paeh bae ka. Sia kurang kitu atuh ditaon sacara teh hirup oh mangpaatna. Aing kitu mah paeh kula ngora keneh bisa kawin deui jeung saya goblok sia. Nganyerikeun hate aing sia. Kuat.
dicabut ku Gusti Allah. Ieu naon? Nikmat lain disyukuri tapi dikuput. Tapi loba jelema anu syukuran ka Gusti Allah beuh tadina susah. Tadina mangan sakadar dagang leletikanan ditaekeun ku Gusti Allah tapi nyana bersyukur terus bae. La in syakartum la azidannakum. Santunan yatim piatuna terus, fakir miskinna terus, tetangga-tetangga terus, nggak bangun terus, makin ditaekeun ku Gusti Allah. Tadina boga mobil teh kekarak 10 ku ari mah 100 hese make kan. Mobil ngan dideleukeun doang hese make, nu mana ya sih make mobil 100 ngabaik-baik kabeh. Ya Allah, ya Rabbi. Sepatu 100. Sendal 100. Hei, hese makena. Hese make tapi kunyana dimanggakeun beta mobil aing 100 ya beus deuk make pilih nu mana bae kajen teuing aing mah nyewa ge. Wah hebat amat teh jelema nya. Beus deuk mararake los tak beus aing mah kajen nyewa angkot bae. Amboh par. Sepatu aing parake los Gusti. Sendal aing parake los. Asalna pamajikan aing bae dipake Gusti. Bahkan Aisyah butuh-butuh teuing mah pamajikan aing los pilih ku sia tah. Aing deuk dipicen los jang sia kawin heula abe aing bisa nyandung deui. Boh tak bojore amat cak pamajikanana. Beusi batur butuheun. Aing deuk jadi sahabat Ansor sakeun nanti. Ka ulah sok leuleuwih ngomong ka. Ya Allah, orang ge sahabat Ansor kos kitu mah. Muhajirin datang ke Madinah teu baroga pamajikan kapan nama hijrah. Di Madinah teh anu boga pamajikan 2 tidak milih tah aing boga pamajikan 2 demi keagungan Allah demi keagungan Muhammad demi keagungan Islam maneh ngabutuhkeun pamajikan aing boga 2 pilih ku sia salah sahijina. Masyaallah matak hubbul ansor dakhala jannah cinta ansor surga atuh ansor lain lalagaan nyambut kedatangan muhajirin papajikan ge dibikeun ya karim lain ansor NU sama kade ansor NU ansor NU naon teh zalika bi anna Allah lam yakum ghaira kejadian siksa-siksa Allah anu diturunkeun ka para kufar-kufar ti zaman baheula depikeun ka zaman kufar Quraisy eta teh ku gara-gara nama manehanana henteu bersyukur ka Gusti Allah bahwa Allah teh kapan henteu erek ngarobah kana nikmat nu geus dibikeun ka kaum kecuali kaum eta ngarobah nikmat nu geus dibikeun ka kaum eta. Bangsa Indonesia teh merdeka tahun 40 di bawah bendera merah putih Bung Karno dan Bung Hatta. Dibuatlah aturan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, satu negara, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa. Sabang sampai Merauke disatukan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Urang bawa negara urang di tengah-tengah dunia, maju di bawah Bung Karno dan Bung Hatta. Kunjungan ke berbagai negara sangat disegani Bung Karno. Di Jepang sangat disegani, di Amerika luar biasa, di Uzbekistan malah menemukan makom Imam Bukhari. Di Rusia sangat menghargai Bung Karno. Di Saudi Arabia tangkal kalapa dipelak di Jeddah oleh Bung Karno. Kemudian di tempat Sa'i aya batu menang Bung Karno, terus ke Irak, kemudian ke berbagai negara. Tujuan Bung Karno bangsa Indonesia supaya satu-satunya bangsa di dunia yang punya kehormatan yang tinggi, sehingga cita-cita untuk membuat PBB di Indonesia. Seperti etalah cita-cita Bung Karno dengan bahasa setiap ceramah, gantungkan cita-citamu wahai anak muda Indonesia di atas langit. Hebat Bung Karno, lain lalagaan. Hebat Bung Hatta, luar biasa. Di bawah bendera sangsaka merah putih NKRI, luar biasa disegani di dunia. Nikmat merdeka dirasakan oleh bangsa Indonesia.
bersyukurlah sebab nu jadi presiden Bung Karno, nu jadi menteri-menterina, nu jadi gubernurna, nu jadi bupatina, kiai-kiai. Terteralah kuari setiap kabupaten nama-nama jalan kiai. Kiai Mustafa, Kiai Khairun, Kiai di Serang dan lain sebagainya. Eta berkat kiai ikut andil dalam membangun bangsa jeung negara di Indonesia. Di dieu abahna abah bapak kolot kula Kiai Haji Romli jadi lurah seumur hidup. Desa teh dipake ngaji ku Kiai Haji Romli mah. RT titah mawa masyarakat saurang 10 bae lamun boga RT 10 jadi 100. RW gitu kene, RK gitu kene. Eueureuna ngaji di desa, di majelis taklim, di mushola. Hubungan bupati jeung lurah sangat erat lantaran ngemajukeun bangsa jeung negara. Masya Allah, hirup suasana di Indonesia antara Surabaya jeung Banten teh menyatu. Masya Allah, dibuatlah pada tahun 12 ya Muhammadiyah, diciptakeun deui tahun 26 NU, satu kesatuan antara negara jeung NU jeung Muhammadiyah, tidak ada saling menghina. Masya Allah, nikmat luar biasa. Negara agraris ngeunaheun pohara jasa. Lamun urang nyaritakeun dongengna Kiai ti Banten tere ka Surabaya berangkat musyawarah, sanggeus datang ke Surabaya hasil musyawarah selesai untuk bangsa jeung negara. Eueuh nu baroga duit kapan? Eueuh nu baroga duit balik masing-masing naik kereta ngan ka istimewana saat eta jelema bisa nyokot daun bae dikitukeun jadi duit. Tah, maning mana kuari loba duit tapi henteu tentrem, baheula eueuh duit tapi bisa nyekel daun jadi duit, maning mana? Percis ko sapatu tadi. Percis ko sapatu. Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun NU baheula ulah di zaman Ki Hasyim Asy'ari, di zaman Idham Khalid bae ge Jakarta katincak kabeh. Suku Pak Idham Khalid. Serang katincak kabeh. Tangerang katincak kabeh. Suasana NU hirup lantaran ketua NU na kunjungan ke masjid-masjid mana nu teu pernah ditincak ku Pak Idham Khalid, tapi kuari NU kuari iraha mincak mushola. Kadenge ku ceuli dia. Da kumaha nuturkeunna dia? Ieu naon dia? Berubah ieu kan deuk nyaritakeun perubahan nikmat. Nu baheula di organisasi nikmat teh benar-benar disyukuri ibadah, kuari keuangan yang maha kuasa. Eta organisasi atau komo partai? Eta partai atau komo negara? Eta negara atau komo kiai? Wih, iki mah wis kabeh ge ya. Lah iya ge. Wis kabeh, wis ieu urip sekarang rebek ge. Insyaallah. Nah, iya naon nih maksudna? Perubahan, awas. Nu tadina ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain yang Maha Esa. Dan yang Maha Esa itu punya kekuasaan. Kita pasrahkan kepada kekuasaan yang Maha Esa. Tidak ada yang punya kekuasaan kecuali Allah. Sandarkan kemahadoifan kita, kemahakuasaan Allah. Insya Allah bantuan Allah tetap ada. Insya Allah bantuan Allah tetap istiqomah. Tapi ketika kita berubah ketuhanannya dengan keuangan, sandaran kita kepada materi, dunia, uang dan lain sebagainya, seakan-akan mengabaikan kemahakuasaan Allah. Engkau telah merubah nikmat yang aku berikan, kata Allah. Awas, gua cabut kamu, mimiti huntu umplak kabeh. Ayo sia, dek gadahar naon sia, guhal gehol. Huntuan sia, ceuli culean gua. Aduh, sekolah culean kan teh etis. Masya Allah, batur gada reget jadang geus embungin. Aduh, ieu mah abab lain naon cule ieu mah lain. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi. Cile segede poleca. Aduh, ampun. Masya Allah, geus teu bisa dipandian ieu mah cile. Ya Karim, leho hejo, Masya Allah, dising-singkeun teh bau sagede jempol suku. Ayo sia ajak Allah, ayo sia. Kuari di barare salah letruk, salah letres jelema nikmat lain disyukuri. Awas ya. Kuari nikmat secara bersama. Kemerdekaan nu mesti ku urang dinikmati pakai bersyukur ka Gusti Allah.
kuari dijajah setik-setik 5 tahun adem ayam 10 tahun mulai rada goyang-goyang ketika Pak Harto langsung seperti etalah dicekelah ku Bung Harto berubah negara kenikmatan lain dipakai syukur ka Gusti Allah dipakai kufur kuari Masya Allah ku Allah terus kenikmatan eta dirubah menjadi siksa terus sampai ayeuna dijajah urang teh kuari dijajah ku Belanda mah urang wani ngalawan dijajah ku Jepang urang wani taruhanana nyawa dijajah ku Inggris sakicep urang teh gampang dijajah ku musuh sorga taruhana nyawa ketika dijajah urang ku perpolitikan jeung perekonomian henteu karasa ku ari teh budaya Indonesia berubah anu tadina piawai ramah budaya Indonesia diakui dunia di bawah bendera merah putih nu di bawah ku Bung Karno sangat piawai jeung ramah terkenal di dunia sopan santun anu luar biasa lantaran dididik ku para wali-wali Allah ku para kiai-kiai diserang ku ari dijajah ku Belanda gampang dijajahlah ku budaya kuari mah anu tadina make tiung dijajah melalui televisi tiung dibuka anu tadina make samping di Bandung teh istilahna aya istilah parahyangan dibuka kuari mah lamun di Jakarta aya istilah Rongres Jakarta kuari mah dibuka akibat serangan ti luar negeri teu karasa kuari mah masyaallah karim tiung geus lenyap baheula mah mun ngakukeun ti doyong jeung ti ledug teh lamun teu make tiung teh isin lantaran di dinya aya Ki Ahmad di dinya aya Ki Khairun di gelam di dieu aya Kiai Samaun isin ngakukeun urang gelam teu make tiung kuari dibalik isin mun urang doyong make tiung isin mun urang ledug make tiung dibalikeun tinggal tunggu awas siksa ti Gusti Allah kuari di negara keur diserang dijajah kuari urang RRC ngajajah ka urang masyaallah lain lalagaan kuari urang ngadenge tentang narkoba teh lain 1 kilo 2 kilo tonan kuari mah beuh masyaallah nu beunang mangan sakintal sabaraton nu lolos kitu keneh minuman-minuman anu tadina mah masyaallah karim hanya di tempat naik club doang hanya di hotel ge tingkat kasabaraha nu aya teh kuari geus digelar BSD ti mimiti botol nu sagede cinggir datang ka botol nu sagede Haji Pendi aya botol minuman geus teh bahaya teh uy apa aya lantaran urang diserang dijajah muina ngomong diiming-imingi banyak jangan banyak ngomong hanya hanya oke kan hanya kabeh depan gitu keneh ngaranna ge dijajah baheula mah urang lamun nyaritakeun partai petilu teh asa partai Islam beuh eta teh dahsyat luar biasa lawana Golkar jeung PDI urang teh asa jihad fisabilillah padahal mah petilu tetapi lantaran didikan ulama saat eta urang boga perasaan seperti kitu asa jihad menang jeung elehna sabodo bener jeung teu benerna tapi perasaan bangsa seperti eta kewalahan Pak Harto sehingga makanya kok Pak Harto coblosan langsung lamun secara jujur menang petilu tapi itu jujur nikmat awas nikmat ieu geus dirobah-robah nikmat ku Gusti Allah lantaran urang teh keur dijajah ku ari Amerika ngajajah ka urang kuari Rusia ngajajah ka urang melalui RRC urang teh dijajah di berbagai sektor. Iya politik urang dijajah geus eueuh politik Al-Qur'anul Karim ekonomi urang dijajah ku ari teh ku RRC geus acak-acakan saha anu ngadominasi ekonomi di Indonesia urang pribumi bahkan Gubernur Anies nyaritakeun tentang pribumi di demo teu meunang nyaritakeun pribumi teu kumaha coba betapa dahsyatna ieu naon ieu perubahan nikmat nu sakedeung deui lamun ieu teu dipertahankeun teu dikembalikeun nikmat kana syukur bakal disiksa ku Gusti Allah saha nu nyaho Jakarta dikerem Serang dikerem Pandeglang dikerem Banten dikerem hanya Tangerang nu aman sia mah amin bae pugu Tangerang ge sarua hayu sia
antara nikmat ieu lamun henteu disyukuri dikumpuri Allah deulekeun awas mantak ditungtung nawan Allah sami'un alim sing ade saenyana Gusti Allah teh maha ngarungu maha uningan neulekeun Gusti Allah teh ngadengekeun Gusti Allah ka bangsa-bangsa Indonesia anu keur dijajah ku ari masyaallah politik dijajah teu meunang urang nyaritakeun politik NKRI teh kos boga polisi NKRI teh kos boga abri kudu NKRI mah bangsa Indonesia tenurut kanyana urang pajar teroris tenurut kanyana urang teh pajar PKI da kumaha coba hirup di negara urang seperti eta kondisina kuari awas nikmat kembalikan urang pakai syukuran ka Gusti Allah merdeka anu geus sekian tahun urang syukuri ka Gusti Allah politik teh coba urang beneran deui atuh ngan ngomong doang pan urang mah teu jadi DPR atuh kieu cenah lain jadi DPR teu kapilih aing ti baheula aing hayang jadi DPR teu kapilih dek diacak-acak ku aing jadi kursi DPR ku aing kumaha urang nikmat masyaallah karim dirubah ku ari nu jadi hulu politik kafir nu jadi hulu ekonomi kafir nu jadi hulu budaya kafir ku ari masyaallah karim teu karasa mulailah ku ari keluhan-keluhan kiai minta cai kunaon anakku lagi sembung sakola nyakelan HP bae rasakeun ku sia geus mulai unggal poe keluhan ibu-ibu ya Allah kiai anak teu daek sakola cek cenah main HP bae nu hiji daek sakola tapi pamulikeun motor gede puguh makna ge dagang uleg motor gede aing inget mega uleg tatungtung geus po bahasa uleg atuh jalamu macan dagang uleg doang anak yang motor gede asal geus dibalikeun motor emang daek sakola tuh moal jatah sarupna motor mah lain jang sakola tah mah jang ngetrek dia teh kumaha ayo sia kawalahan wah berapa ratus berapa ribu ibu rumah tangga mengeluh tentang anaknya ialah hasil jajahan kafir geus sabaraha juta umat manusia ku ari anu mengabaikan pendidikan Al-Qur'anul Karim jajahan kafir alhamdulillah masyaallah berhasil dijajah ku kafir geus sabaraha juta manusia ketika jual beli geus teu bakat tarima meuli tarima ngajual geus dijajah ku kafir melalui cek dijajah ku kafir melalui etol dijajah ku kafir melalui e-money dijajah ku kafir melalui transaksi anu di luar aturan Fathul Muin di luar aturan Riyad Takrib urang geus kuari teh geus teu berdaya dijajah ku nya balanja di mana urang teh bayar di mana bayarnya di mana geus teu bisa terima meuli yang jana ge make kaca geus dus kabur ku ari teh hasil jajahan kafir dirasakeun ku urang kabeh kiai hanya membahas baheula tentang kumaha eta duit dipindahkeun ka cek ketika orang transaksi make cek kumaha dibahas di Bahtul Masail kemudian ku ari dibahas deui tentang etol perpindahan uang melalui kartu kadeleuna mah tapi aya maknaan duit eta teh mun leungit berarti sarua jeung leungit duit ku ari aya e-money anu ku urang ditenden ke di bank atau dibawa ku urang bisa diisikeun 1 miliar 1 triliun dan lain sebagainya nah ieu teh kos kara itu kumaha ieu budaya mana dan kumaha hukumna tantangan kiai geus teu dibahas ku ari jadi dibahas ya kitu-kitu keneh dibahas ku urang masalah kredit minggu dibahas haram kredit anu 2 akad ketika antara cash jeung kredit berbeda harga berarti 2 akad basa hiji barang 2 akad didengekeun ku celinyana balik ngaji nambahan kreditan pan gara roblok eta pan darah dia tolol ende kumaha hayu sia jajahan kafir asup ka sanubari dengan rasa mudah tetapi mengabaikan Al-Qur'anul Karim mengabaikan hadis Nabi hanya berapa persen kiai anu ngabahas hanya berapa persen kiai nu make jak kiai na ge boga showroom jak kiai na ge boga HP na opat kiai boga HP na saha cenah kiai na ulah loba omong ulah culak-culak opat atuh kobo pedagang berhasil Yahudi ngajajah bangsa Indonesia melalui Belanda kandas melalui Inggris kandas melalui Jepang kandas
tapi melalui politik jeung perekonomian sangat berhasil. Tunggu 10 tahun 20 tahun ke depan, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Iyalah anu dipikirkan ku Habib Rizik, iyalah anu dipikirkan ku Habib Lutfi, iyalah anu dipikirkan ku kiai-kiai ke depan bagaimana bangsa Indonesia, ke depan bagaimana anak-anak kita, dan ke depan bagaimana cucu-cucu kita. Mulai musyawarah bagaimana, yuk kita gerak, dan bagaimana coba kita merapat ke Polri, coba kita merapat ke TNI. Bagaimana ini negara kita untuk ke depan. Kita sedang dijajah, terlena bangsa sekarang sedang dijajah oleh politik dan perekonomian, dan menang dia sehingga dilindungi dia. Yang namanya punya uang dilindungi, apapun kesalahannya. Yang namanya tidak uang, walaupun pribumi, dikubur. Bagaimana ini negara? NKRI dijadikan jembatan, NKRI dijadikan sekedar bahasa, asal nentang pemerintah tidak NKRI. NKRI milik siapa sih sebenarnya? Kok kuari jadi perebut NKRI sih? Polisi perebut NKRI, TNI perebut NKRI, nu NKRI nu saha nu sabenerna nama perlu dibahas secara utuh. Sebab naon ieu nikmat, ieu nikmat ketika tidak disyukuri bahaya luar biasa. Lamun pribumi kuari geus teu asa pribumi, teu meunang ngomong pribumi, cilaka. Aset Indonesia geus dibawaan ka luar negeri. Lain lalaga. Anu emas, anu perak, nu besi, termasuk uyah dibawaan kali itu. Kembalikan kadi urang mah tinggal mengkonsumsi. Nyana anu keuntungan luar biasa mah. Nah ieu perlu dipikirkan bangsa Indonesia piawai ramah, pinter bangsa Indonesia. Lamun bangsa Indonesia kepinteran anak digugu ku negara, mobil geus panghebatna produksi mobil. Memeh Amerika, memeh Jepang anu nyiptakeun henteu make bensin, make surya. Indonesia heula tahun mana kula waktu tahun 81 di Bandung harita geus ngadenge bahwa bangsa Indonesia sudah bisa menciptakan mobil pakai surya tanpa pakai bensin. Tahun 81 kula mah inget bae pinter kula mah beula ge. Sia ngarasa sombong ka aingnya. Ieu nyaritakeun teu poho tak kurang aya berita-berita kos kitu, masyaallah karim. Luar biasa. Nah, kemudian nyiptakeun kitu rancangan-rancangan kapal. Mulai hati Habibie, dipermasalahkan, diperdebatkan, dan tapi Habibie nyuruduk dengan kepintaran anak. Dunia mengakui keistimewaan Habibie. Cuman tidak diberi porsi untuk di Indonesia. Larilah nyana ke Jerman. Masih ingat di benak hati saya, sebab saya anak buah Habibie waktu itu. Sia kurang yang serikeun ka aing. Tahun 81 masih keneh lain dalagaan gula mah. Kula di Bandung hari teh jadi mahasiswa. Cak nu bohong. Lah masih keneh loba-loba deui. Hari tadi permasalahkan tentang wakil presiden. Gitu orang Subang teh, orang gitu orang Garut teh, Wida Hadi Kusuma. Saat eta ge geus dikatingali menonjolna, tetapi lantaran orang hebat setik tidak usah jadi presiden, cukup jadi wakil. Eta di tahun 82 geus dipermasalahkan. Ketika Banten kayak nu muncul, tidak perlu saya sebutkan namanya, ada dua sosok manusia Banten diperhitungkan di Indonesia, langsung Pak Harto mengkat, tidak usah. Emang berita-berita kos gitu teh masih aya di otak kula. Pengusaha yang paling istimewa Serang dan Pandeglang masuk jajaran internasional. Tangerang tidak ada. Nyaho nu aya hutang me Tangerang. Aya hutang. Atuh kuari ge saha anu sakola di luar negeri jeung eueuh. Hiji dua ge can buguh berhasil, tapi Serang Pandeglang Rangkas Betung geus lain lalagaan. Maju geus buguh ka ditu. Bogor mah geus deui ti heula. Cianjur gitu-gitu gembo, masya Allah luar biasa. Terus ke Bandung manggeus pohara jasa. Tetapi aya permainan politik anu dahsyat di Indonesia. Sebab Indonesia mah negara teh dua alam, hiji alam zahir, kedua alam gaib. Lamun kuari urang jaritakeun di negara, di istana, emang kumaha kitu ngeri di istana teh. Hilir mudik manusia asup di kamar lain, di tempat lain aya anu keur kieu bae. Ke rumah mantra-mantra. Terus niupan dan lain sebagainya. Emang terus di Indonesia mah seperti itu. Sebab Pancasila naga ya dua, burung Pancasila hiji nu gede di dinya, leuweung gede deui di satu kamar. Dahsyat di alam gaib. Nu mantak teu sembarangan nu jadi presiden di Indonesia teh. Kudu aya dua
izin lohir rakyat jeung bangsana, izin gaib tadi taji pengen jadi presiden ngan kudu gaib langsung banting wae mantap kuru teureun-eureun datang ka kuari geus cenah moal jadi presiden RT ge moal eta Indonesia aya dua batak lamun urang zarah ka Cigundul saha sisi Gundul eta teh Raden Arya Wiratanu Datar teh eta teh saha jeung kumaha masa hirupna lain sembarangan manusia lantaran nyana bisa di dua alam zahir jeung alam gaib. Bung Karno nu matak dahsyat Indonesia di bawah tambuk Bung Karno bisa hirup di dua alam. Ieu Indonesia sebab baheula Wali Songo seperti eta. Aya dua kerajaan di Indonesia teh. Nah, lamun diaritakeun tentang kerajaan di Indonesia seperti eta, nu matak tumbang kerajaan-kerajaan. Kerajaan Yogyakarta, kerajaan Surakarta, termasuk kerajaan Banten yang tidak dibubarkan tapi tetap bubar, menyatu di alam nu eta. Di jerona teh macem-macem saha anu bakal muncul kejawen lah, muncul kewalian lah, muncul urang mun nyaritakeun kos kitu di Indonesia lain lalagaan. Dahsyat wahara. Hanya jelema-jelema tertentu lah anu bisa masuk kadinya. Nah, ieu kunaon Jokowi bisa kuat lantaran mal diteruskeun sia kuaing. Moal wakalan anu teruskeun kuaing. Ye, sakedeung deui lalakon Indonesia bakal jeung Pancasila na kuaing dibahas. Ngaraji sia ka aing. Sombong amat aing keur sombong. Kadang-kadang lain ka sia maksudna ka DPR nyahoan aing. Bener di lain lalagaan. Kula kuari geus aya anu mere baju merah putih. Kula geus aya anu mere bendera merah putih. Lamun Gus Dur waktu haul ka dieu aya merah di dieu aya anu merah putih, ku kula ditanya, "Ti saha ieu?" "Ti kesepuhan." Kuari kula geus anu mere. Kula kaget kula lamun ke make baju merah putih. Ye, teu minggu kamari kula dibahas, merah putih. Ieu naon ieu kaharepna? Nah, awas ye, bahaya gede. Nikmat awas. Kembalikan urang merdeka di bawah naungan sang saka merah putih, di bawah tambuk Presiden Bung Karno dan Bung Hatta, dilanjutkan kuari ku urang poho karena nikmat siksa Allah bakal datang. Engke bakal loba anu ceramah tentang merah putih, kiai-kiai dan lain-lain sebagainya, sebab ieu geus keluar tidak aturan-aturan NKRI. Nyana ngomong NKRI justru nyana pengkhianat NKRI. Nyana ngomong NKRI, nyana bajingan NKRI. Kudu dikembalikan supaya ulah datang siksa ti Gusti Allah. Nah, dzalika bi annallah, itu siksa Allah terhadap kupar-kupar nu baraheula belah dieuna kupar-kupar Quraisy disiksa ku Gusti Allah lantaran Gusti Allah teh terek ngarobah nikmat ku Gusti Allah dibikeun ka kaum kemudian digantikan begitu saja dengan siksa, tidak, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali kaum eta lah nu ngarobah nikmat-nikmat mantak urang ulah ngarobah nikmat. Syukuri ku ari ku urang nikmat-nikmat ti Gusti Allah secara pribadi, urang syukuran ka Gusti Allah secara kelompok, bere penerangan syukuri ka Gusti Allah. Insyaallah Allah merubah dengan kenikmatan kembali. Nikmat-nikmat anu digantikan baheula kupar Mekah teh harita keur lalapar hese ka dieu ka ditu dibere ku Gusti Allah kasuburan, gandum subur, korma subur, sehingga lapar teh kuari jadi sebeuh kata pilih kupari Mekah hitam menjoin. Anu tatadina sieun luar biasa diamankeun ku Gusti Allah. Anu tatadina manehanana nungguan kedatangan Kangjeng Nabi Muhammad beserta Al-Qur'anul Karim diutus dibalesna kuari kadaharan kamahmuran pake maksiat, aman nu menang mere Gusti Allah teh pake dugala maksiat ka Gusti Allah. Datang Kangjeng Nabi teh dibalas ku kakufuran, dibalas sedih an sabilillah, nahan tina sabilillah, bahkan merangan para mukminin. Datang Kangjeng Nabi lain disambut dikufuri, kemudian Kangjeng Nabi dianiaya, sahabat dianiaya, tidak sekedar dianiaya, diusir Kangjeng Nabi ke Mekah, hijrah di Mekah ke Madinah. Tunggu cek Gusti Allah, siksa bakal datang ka sia. Terus datang ke ayeuna ketika urayan-urayan ulama diabaikan, delekeun
Ulamana moal nanaon, hanya mohon kepada Allah, ya Allah nyangakeun sadaya-daya. Abdi entos masihan penerangan. Adapun urusan kaituna Gusti Allah nyangakeun sadaya-daya. Ketika umat nurut ke aturan Allah, aman. Bersyukur ketika teu nurut tetap bae kufur, tetap bae musyrik, tetap bae maksiat, tunggu siksa Allah. Urang geus deuleu betapa luar biasana tsunami di Aceh. Tuh hargaan jasa eta dunia mobil tinggal yang imah ala lajur. Jelema anu tadina di bos-bos, tadina di bapak-bapak, tadina di ketua-ketua, di komandan-komandan. Beak kabeh kucai, tidak ada nilai. Sebab nu bogana Gusti Allah. Ulah sampai terjadi 2 kali. Disusul Pangandaran. Susul deui Cianjur, susul deui Yogyakarta, susul deui berbagai angin beliun. Sebab naon? Can bersyukur keneh bae ka Gusti Allah. Ieu ku ari wali-wali Allah, ulama-ulama, lain masalah naon ieu sieun datangna siksa. Jakarta beusi disiksa. Pandeglang, Banten beusi disiksa geus puguh. Jawa Timur, Jawa Tengah, umumna Indonesia beusi kena siksa Gusti Allah. Teu kumaha? Mata kembalikan gerage urang syukuran ka Gusti Allah. Sebab Allah wa annallaha sami'un alim. Sanyana Gusti Allah maha ngarungu, maha uninga. Kakupingan ku Gusti Allah. Kakupingan ku Gusti Allah, kauninga ku Gusti Allah lempang-lempangna manusia, hate-hate manusia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hate-hate kiai kadeuleu ku Gusti Allah. Ka mana sia lompatna? Ketuhanan apa keuangan? Ente abdi mah ai keuangan mah keberkatan Gusti. Ya. Ya minim lah berkat bah cenah Gusti. Hampura we teu masa kitu jang anak cek nya teh. Incu kula loba di imah. Atuh kunaon pake alasan sia ngariung incu. Masyaallah kayak mal kebeli di debabetkeun bisa baing. Sok ya ketuhanan apa keuangan kembali deh. Masya Allah rumus Pancasila menang di Al-Quranul Karim. Anu sakitu hebat tangkal kayu, aya kapas, aya pare dan lain sebagainya. Ia adalah isyarat-isyarat untuk kesatuan dan persatuan NKRI. Mudah-mudahan orang kabehan ditang tayungan ku Gusti Allah, pamarentahna ditang tayungan ku Gusti Allah, ilmuanana ditang tayungan ku Gusti Allah, usahawana ditang tayungan ku Gusti Allah, rakyatna ditang tayungan ku Gusti Allah, sehingga orang melalui tang tayungan Gusti Allah bisa ngerubah menjadi syukur deui ka Gusti Allah, sehingga nikmat ditambah-tambah ku Gusti Allah, terasa kemerdekaan Indonesia, terasa kejujuran jeung keadilan Indonesia, terasa keamanan Indonesia, sehingga orang bisa ibadah dengan tenang jeung tentrem ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.